Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, wilujeng pateuteut layar dina tutorial ngagunakeun aplikasi Bluecat dina kapaligelan maca dongeng. Satacana aya nu terang teu naon si aplikasi Bluecat teh? Bluecat teh mangrupa hiji platform pangajaran online anu nyadiakeun rupa-rupa game pikeun dipake dina media pangajaran. Kukituna hayu urang lebet we kana tutorial ngagunakeun Bluecat. Langkah kahiji, urang lebet we kana Google. Tuluy tulis wae Bluecat. Saanggeus asup kana aplikasina, orang bisa pencet wae sign up nggunakeun email, pikeun geus boga akun, pencet wae login. Dina halaman utama, loba fitur anu bisa digunakeun, tapi di dieu urang nggunakeun my set. Saanggeus eta, urang pencet wae create set. Di dieu urang bisa nambahan foto, judul jeung deskripsina. Urang asupkeun wae judulna teh Sikabayan jeung Hayam Jago. Tuluy asupkeun foto anu patalina jeung judul. Saanggeus eta, urang bisa ngasihan deskripsina anu dihandapeun judul. Di dieu eusina ngeunaan dongeng Sikabayan jeung Hayam Jago. Urang oge bisa klik public atau private. Langkah salajengna, urang pencet wae create. Otomatis di dinya urang langsung kana halaman utama. Dina halaman ieu, urang pencet wae education. Urang tulis wae soal anu patalina jeung dongeng Sikabayan jeung Hayam Jago. Pikeun jawabana, urang bisa tulis wae di opat kolom di handap ieu. Pikeun jawaban anu bener, urang bisa centang kotak di belah kicak kolom. Urang oge bisa ngatur waktu ngajakeun soalna. Salajengna urang save wae soalna. Soal kahiji geus beres, urang oge bisa nambahan di soal saterusna. Di dieu urang tambahan hiji soal deui. Tong hilap urang save soal anu geus dijieun. Pikeun ngabagikeun soalna, urang bisa pencet wae host. Di dieu loba pisan game anu bisa digunakeun. Urang pilih wae hiji game eta game racing. Tuluy pencet wae host. Sanajan tadi urang ngajieun soalna 2, jadi urang bisa ngatur rek sabaraha kali soalna rek diulang. Urang pencet wae host new. Di dieu urang pareman heula musikna. Pikeun ngabagikeun soalna, urang bisa pencet copy link di pojok luhur-luhur atau bisa pakai kode jeung scan di pojok kenca luhur. Di dieu urang nyobaan asup ngagunakeun kode anu geus dibagikeun. Langkah kahiji, siswa ngasupkeun ngaranna sewang-sewangan. Salajengna, siswa bisa milih karakter mana anu rek dipake. Di dieu tampilanna masih keneh waiting for host, artina siswa can bisa ngamimitian game. Sabab teacherna atau guruna can pencet start. Salajengna, urang asup di ka menu host atau menu teacher. Di dieu guru bisa ningali saha wae siswa anu geus asup. Mun geus asup sadayana, langkah salajengna nyaeta klik start. Di dieu guru bisa ningali siswa mana anu bisa ngajawab bener. Ku cara karakterna maju tina start ka finish. Anu pamungkas urang sadaya tiasa ningali saha nu juara 1, 2, jeung 3. Nah, mun sakitu padaran sim kuring ngeunaan tutorial ngagunakeun aplikasi Bluecat dina kaparigelan maca dongeng. Hapunten beh aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.